gaduh tanaga sodakokeun. Ningali dulur aya kararapat bantuan gitu ya, aya nu ngalih bumi bantuan, aya nu furiak bantuan, disodakokeun tanaga urang teh. Beuki mineng disodakokeun tanaga, beuki badag tanaga teh kitu. Gaduh kadaek sodakokeun kitu. Beuki disodakokeun eta kadaek, beuki rajin urangna teh kitu. Boga pangabisa sodakokeun. Kali ku akang papatahan taki carana teh. Beuki mineng urang sodako ka bisa, beuki nambihan ka bisa urang teh kitu. Sodakokeun sadayana ge kira nambihan. Gaduh pamajikan sodakokeun gitu maksana. Siga kieu maksana sodakokeun teh. Kan urang teh hoyongna mah disarangan ku istri teh ya. Urang teh hoyongna teh diladenan, hoyongna teh disarangan. Tadi panggil jeung si ibu itu, beungeutna rada kusut, jeung silaturahmian bisi ayana naon. Pan urang teh hoyongna mah diladenan ya. Disodakokeun ku urang teh. Jig angkat gitu, jig panggihan si ibu itu. Gaduh budak sodakokeun gitu. Masnya dipasihan trek gitu ya. Dipasihan trek kanggo midamel amal kahadean gitu. Maka beuki sering disodakokeun, beuki nambihan gitu. Sagala rupi ti Gusti Allah sodakokeun. Tos tangtos harta banda mah gitu ya. Disodakokeun harta bandana beuki nambihan harta bandana teh. Tah dugikeun ka kumaha sodakoh eta teh. Kedah dugikeun ka koredas. Naon nu koredas teh? Rasa ngapimilikna koredas eta.